Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan materi biografi. Tujuan dina pangajaran ayeuna hidup dipiharep tiasa wanoh naon nu disebut biografi. Tiasa ngabedakeun antara biografi jeung otobiografi. Tur tiasa nyusun hiji biografi atanapi otobiografi. Naon ari biografi teh? Biografi asalna tina bahasa Inggris nyaeta biografi. Bio artina hirup jeung grafi artina catatan atawa tulisan. Jadi biografi bisa diartikeun nyaeta riwayat hiji jalma anu ditulis ku batur. Aya oge nu disebut otobiografi. Ari otobiografi mah nyaeta riwayat hirup hiji jalma anu ditulisna ku sorangan. Jadi eta bedana antara biografi jeung otobiografi. Unsur-unsur biografi naon wae unsurna anu kedah aya dina susunan biografi nyaeta kahiji ngaran lengkep. Ngaran lengkep teh nama kepanjanganna naon. Terus nu kadua nenehna teh nama panggilan. Nama panggilanna saha? Lamun aya nama panggilan 10 berarti dituliskeun 10 nama panggilanna. Nu katilu tempat tanggal lahir, di mana lahirna, di mana tempatna. Nu kaopat dedegan jeung pasipatan. Itu ciri-ciri fisikna. Nah, rambutna kumaha keriting, jocob, kulit warna kulitna hideung, bodas, sawo mateng, eta dedeg pangadegna. Pasipatanana kumaha naha judes, ramah, dijelaskeun eta dina dedeg pangadeg jeung pasipatan. Anu katilu kasang tukang kulawarga. Tah disebutkeun di dinya dijelaskeun lahirna ti saha orang tuana, anak kasabaraha, ti sabaraha sadulur. Eta dijelaskeun dina riwayat kasang tukang kulawarga. Anu kaopat riwayat pendidikan jeung pagawean. Dina riwayat pendidikan hideuk kedah nyusun ti mimiti pendidikan. Misalkan lamun asupna ti TK heula berarti TK-na di mana, tahun sabaraha. Lamun teu TK heula langsung ka SD, SD-na di mana, SMP-na di mana, SMA-na ayeuna di mana. Pagaweana naon lamun tos didamel. Eta lamun otobiografi. Lamun biografi mah otomatis nu dituliskeunana kan batur pagaweana naon. Terus karya naon anu tos diciptakeun. Misalkan pernah ngadamel hasta karya tina kerajinan atau puisi, novel, carpon eta mangrupa karya ditulis-tuliskeun karya-karyana naon wae. Terus nu saterusna nu kudu aya dina unsur biografi teh nyata prestasi. Prestasi anu tos diraih teh naon wae. Mimiti lahir misalkan tos gaduh prestasi juara kahiji lomba bayi sehat misalkan kita dijelaskeun prestasina naon. Prestasi di kelas juara kahiji juara kedua dijelaskeun. Prestasi di kecamatan atau di tingkat desa tiasa dituliskeun dina bagian prestasi. Bagian saterusna nyaeta cita-cita. Cita-citana naon? Atanapi hayang jadi naon engkena gitu. Dijelaskeun dina bagian cita-cita. Anu saterusna nyaeta kalangenan atanapi karesep hobina naon eta oge dijelaskeun dina unsur biografi anu leuwih lengkep. Upami urang nulis biografi nu tos maot, nu tos ngantunkeun dituliskeun iraha eta maotna. Lamun teu acan nya urang moal tiasa nangtuskeun iraha-irahana. Eta mangrupa unsur-unsur biografi. Seueur contoh-contoh biografi anu tiasa dibaca ku hideuk, di antarana di dieu aya contoh biografi Raden Dewi Sartika, mangga tiasa dibaca. Iraha Dewi Sartika lahir di mana, kumaha asal keluargana, mangga tiasa dipilarian. Seueur oge contoh-contoh biografi nu aya di internet, di buku, di media-media nu lainna oge tiasa dibaca. Sakitu ngeunaan biografi. Jadi intina kasimpulanana biografi teh nyaeta riwayat hirup hiji jalma. Lamun nu ditulisna ku batur disebut eta biografi, lamun ditulisna ku sorangan eta disebutna otobiografi. Sakitu wae lawungan ayeuna, mudah-mudahan aya mangpaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.